Itu bocil bener-bener yang ngelamun. Tak kunaon sih pian lompatan. Nyawa teh naon sih? Bobo kaseureut ka Marang. Wah. Bobo. Ulin, apa ngusupnya? Ah, ngusup weh. Nang lauk. Ah, kami segini ya, ngebak. Gujubar. Mana ini kemana pian? Ngebak, ngilu mah. Ngelu atuh. Mah duit 50 mah. Hayu. Nyeduh kopi ngeunah sih kan ya. Sore-sore kieu mah ya. Oh nyeduhkeun kopi mah. Ka itu. Kopi na aya eueuh. Daun-daun meuli heula. Kopi hideung we, kopina. Salam ngopi mah. Kopi. Ah, bener ya. Mantap ya, aduh. Kopi dong ya. Ayo, sini aja komeng ngop aja ya. Nah, emang adon lah ya. Wah, udah dari mana ya tadi? Oh, ayo. Rongsokan ya. Mana jelema teh euy. Aduh, geuning. Ya, mau komen ngerko paenan ngadon wae. Beak. Mana si komen sih? Oh, gedeg wae. Ayo, gagal ya udah deh. Udah aman kan ya mah ya. Kan kopi malah. Palingnya di iya di minum paling ya. Udah deh ya. Biak di adonan wae lah. Oh, beneran euy. Ngopi. Kopi oh, manggi-manggi kopi ti Adi. Oh, Udah oh geuning. Oh, wah udah naik can meuli ya. Ieu. Ampun teuing. Udah. Aya diurang lah. Mau udah. Ini beresnya lah. Wah, mana? Dina jauhan jurona ge. Alah. Aduh, ngeureun. Kuat tinggal heuh gobotkeun. Cuman teh oh loba. Tahu udah teh. Komen udut dia. Mana cina udut teh? Eueuhan oge. Waduh, ngeureun buat sih kan heuh digobotkeun buat loba. Baik pun sempurna udah aing ge. Mas ya, aing bukan teh oh aing mah tah udah loba itu. Eueuhan udah ge. Ceklik. Digawe di heuh. Ceklik. Pak bro nama aing kuat atau mau udut bisa negara. Beda biasa we ieu mah. Bari yang ngopi ban. Tah udut mah aya tah. Nah, euy. Aku kopi ya. Pak, KRT kan ada sumbangan. Aing period punya kal duit. Oh, gua gitu bejakan gitu. Enak bari punya kal duit. Tuh wae. Rongsok. Tah aya tukang rongsok, tukerkeun sampai dahna. Wah, Aja sepeda. raha. Murah weh. Termayar ieu sumbangan. Cerekan moal Bapak. Moal. Geus moal mah kurang ya. Boleh 50. Sepedana. Siap. Oh, gak sepeda ini mah. Tas sepeda aing bawa kemana komeng? Ye nya, kan tadi meuli di anak kamang. Aing teh sina ngajual sepeda ge. Ieu mana cenah Bu? RT cenah di sumbangan naon cenah teh? Moal cerekan ieu cenah teh budak teh kitu. Aduh, aing sekian. 50.
Aing tang 50 deui. Oh, sepeda aing dijual kemarin teh usaha aing. Embung yang Yo. Tah, cekal tah. Karena kita dijual eta mah. embung 50 mah yang diluihan orang udah dorong gila. Bener jual 50. Heeh. Batur aing pakai usaha yo. Siang geus 50 tah. Wah aing Embung ah. wah aing komo aing digubung nih sia. Sok bae. Embung apa? Oh, buru. Nunggu rongsokan. Rongsokan mang. Beh, eueuh. Iya. Kenaan dia. Rongsok teh nongkrong aja. Iya. Kuat getol usaha teh geuningan ngarongsok wae. Boga mamajikan can. Can apanan kan hayang kawin urunan lila-lila mang urang ge dua. Beres. Kabogo boga can. Nya aya bogo mah. Tah ngomong bogo henteu. Gunyaon teh juga nanti mang. Teh ngaku-ngaku doang dia. Heeh. Tapi osok ngawe ameureun. Osok kajendeng contreng dua biru ge teu kunjung balas tapi nah kitu mang. Ai ngawe osoknya. Heeh. Ngan dibalas tara gitu. Salah lapor mang sekalian kurang kos panjang lebar. Baca doang kan. Ya palingnya gitu. Ye, kayak amang gitu. Nah ya. Kemana, Meng? Hanya biasa tuh. Biasa Wih, mending kuat nih rapih iya ya. Oh, iya. Oh, atuh. Rek telepon bebe bola ya. Ini janjian. Nah, Beres ya. Abeb. Nah, ini kumaha jadi henteu. Ayeuna ulin teh nongkrong. Hah? Naon? Oh. Geuning pada urang tukang rongsokan. Meuli embung jalan jeung urang era. Ah. Gagal. Nah, Meng. Bungun mang. Kiraku kuat nih rapih gitu embungan. Oh, urang buat geus kebiakan dang dan ieu. Demi manehna. Bungun manehna malah hayang jeung batur meureun. Kacamata kuat geus. Eta moronyoy gitu. Oh, Ini serbana naon dipake geus galau paneng minyak jalan tah diusap-usapkeun. Lain jalan tah deui mang. Kebiakan di imah ge sagala aya yo ge minyak nyong minyak naon ge dipakekeun sugan teh rek jadi. Malah ngajakan putus gitu. Ripuh emang jeung tukang rongsokan meureun bobogohan teh. Lain jampe ki anggreh anu teu mampu, tapi beungeut sia anu ripuh, Meng. Astagfirullahaladzim mang, meni nemen-nemen teh atuh. Keur manggeus diputuskeun kirang bara. Urang dibahagiakeun mah ku amang curhat teh malah bisi nyeri. Ah, ampun teh embung aya embung putus.